mah ganjel baik. Padahal di Ciduhan calo doang yuk. Ipan celi aing keluar korek. Ih, lumayan yang ngarokok. Tah, budak nu kamari tah. Buset. Lawan yuk. Buset. Batu. Aduh. Sanu nogar aing. Tapi karunya aing. Geus mah kamari kuing digebugan. Ciduhan kuing celina. Minta maaf ya. Geus nu nogarna aing pura-pura teu nyabe. Hei, Meng. Kenaon? Set. Sianya. Nu nogar aing make batu. Iya batuna. Jalahkeun aing kada di itu. Naon? Buah. Pira aku takal tundun buahna batu. Sanu nyebut buah. Ih. Aing ngomong teu nyaho aing nu nogarna saha. Moal teh tundun berubah jadi batu. Takal tundun mah buahna tundun. Sia. Ngaku teh sia. Ih, ti tadi teu nyambung bae. Kudu jadi ieu. Aing teh nyebut tundun teh nyebut boas. Eta teh nyaho aing nu nogarna setan. Si Allah sok jadi bloon atuh. Di mana aya tundun buahna batu. Mah. Pusing aing pusing ngomong jeung sia. Saeulah. Kaditu. Weh, aing sebenarnya endek minta maaf ya nu kamari teh ya, Meng. Tanu aing nyiduhan celisia nyampe ka jero. Oh. Kamari gengeng katimunya anak. Goblok. Saha nyana saha? Gelis jasa. Sabar banget misalnya. Maaf aingnya, Meng. Usahain. Hei, jangan mentang-mentang punya. Ayi, jadi mah sikat kosek pergi mandi, pergi nyusu, ikan rasisir. Ayo coba, jangan mentang. Ayo, lu makan nih. Ngalangan baik tuh kaleng. Pengen dakun. Geus lah aing dibubuk perpotona. Mungkin albumnya ya bagus. Tapi mataharina anjing tuh ya. Tadi mah. Sudah bisa balik aing. Serahkan apa? Iya datang-datang. Serahkan. Saha sih? Serahkan. Ulah hayang nyaho sia aing saha. Serahkan toh. Emang sih saha sih? Datang-datang. Ngegangguan aing bae. Sia nyaho aing saha? Aing adalah pencakar bumi dan langit. Salah keling. Bumi dan langit. Nyaho teh sia. Ulah hayang nyaho aing saha nyaho saha. Ngomong ge pabelit sih ya. Si soal anak nyakar bumi dan langit. Emang ieu mah ti leuletik ngomongna kieu. Emang ieu mah teu sakola meureun. Kumaha ti sakolakeun kolot aing. Kadi teh HP serahkeun. Saya yang iya HP ya. HP syarat mah. Aing bu. Kayak dibere ku aing HP-na. Naon syaratna? Pake syarat segala. Geur lah pokoknya serahkeun lah. Yuk, saya pesen aing tapi sampai bagus. Selfie. Pasti ngarep itu tuh. Aing Harap sedena. ka dieu heula. Atuh paneng yang nonggu birit sia birit heula. Senterna birit, fotona birit. Gerek beungeut na. Geura. Bos, ditungin sampai 3. 1 2 Pan malah kabur sih. Woi, maling. Maling? Maling di mana? Tapi ketinggalan. Tolong maling. Maling di mana? Di ditu nyana ka ditu maling ngapain gerak-gerak. Atau ayo, di mana? Di mana? Geus gerak ka ditu kejar. Ulang eta kana eta gerak kejar ih. Kumaha ciri-cirina? Cerah selin Mas Nana. Ciri-ciri balingna. Jorek pokona. Ieu na iki tah. Ajeuna geus ka ditu gerak. Betul. Iya aneh jasa masa aya silin Mas culun kitu. Boda mah
Pan, saya geus nimu can, aing can nimu sih. Saya kunaon pan? Hah? Saya kaceklok pan. Kita pan, kedua. Pan, tanya. Udah kan apa ya, Tapan? Sekali depan. 1, 2, 3. Ih, nginum cai dengan keceklok ta Irfan. Hoi, Pan. Aduh. Kumaha sih Pan? Tadi aing minum koban menikah iya ka dieu. Aduh. Nandet. Astaga. Aduh. Wah bos ya mah, minum cai doang padahal. Mau baca tadi minum na. Aduh mana keceklok cai ge. Untung Asia aing. Ya iyalah. Tapi saya takut naon kan di Depak. Nyeri goblok. Maaf. Yang penting kan bisa cager. Sih. Aduh, alhamdulillah. Ayo. Takut naon kan Pan ho? Henteu. Juga siapa keceklok terus Pan. Buset, bahaya bener Pan. Irfan, aing. Naon? Sia nabrak-nabrak aing macam-macam sia. Ih, pugu mah anu nabrak mah. Sia nu nabrak. Garabuan ku sia. Teu nyaho aing saha mah, hah? Teu nyaho. Hah? Sia on teu nyaho bae. Irfan, nyaho teh sia? Aing saha, hah? Teu nyaho. Sia suruh jeung tol aing. Teu nyaho sia aing enak. Aing jadi penguasa langit dan bumi. Nyaho teh sia? Sia tol aing. Dit. Ngisi pulsanya. Tuh dia jeung berusaha. Gerak. Kok konyol amat sih? Oh mang, aing jeung dang hese. Sia. Irfan, boncel. Dia duit, bawa duit sia. Mang, berboro boga duit. Ngakan dan sampah. Ih, pengakanan sampah. Itu, yang jajan. Nah, yang toingnya. Oh, beli nasi padang itu. Itu tega, meres lagi. Nasi padang. Tega ini jadi nama. Gobloknya. Ih, padahal nyen mal. Masa nyen merah duit ka urang. Atuh urang untung Pan. Nilai jasa. Urang untung jasa Pan pokona mah. Berapa sih? Maling lu sia. Maling. Heeh. Ya kira-kira nak, jalan mana? Baju kieu. Jore. Terus bukna. Tanya buk nama. Soalnya aing bajari kitu doang tah, ku si awewe. Oh, nu eta nu jelema jore. Tuh, tadi arana ka ditukeun. Mana? Atuh situ tuh. Habjar sia bojel. Awas sia kuing, amun aing teh maling teu ngudak maling. Dudas teh kuing sia. Nuhun. Oh gitu. Oki itu encan aing setan. Pantes rada edan ta awewe. Ini ngomong nanti aing. Ih, memang kudu diciduhannya nama. Tah. Pasnya gara-gara ku yang diciduan, ceulina ku kamari. Emang bodina mah montok sih eta awewe. Kenyot habak tak bohong lah awewe. Teu nyaho aing edan. Jadi iya saya. Serang jasa di. Jalainnya na awewe na. Emang lain awewe iya mah laki goblok. Tapi serem. Weh, mana mau naon sia? Itu ngomong naon, keur ngobrol doang di dia mah. Ih, lain awewe nya nama. Emang lain awewe cek awewe. Emang cili aing budak. Cikena sia ngomongkeun aing di dieu, cikena ngomongkeun aing. Hah? Tuh nya lagi nyahueun. Aya awewe. Ieu kunaon batur sia teh nyambung kieu. Ngomongna. Iya. Diasupkeun ciduk nih kamari. Tuh, Mang, nya nama teu nyeuleun. San. Ih, teu jelas atuh. Tang penyelon bae. Duit, bawa duit tuh. Teboga. Hah? Teboga eueuh. Pan sia hirup, nya teu boga duit mah hirup. Heeh, baheno nya nama teu nyeuleuh awewe na. Ih, cenah rada edan horeng. Naon teh bahenol, naon bahenol. Tanyana tadi boga duit boga jasa. Aing teh boga duit, encan menangna naon. Wih, Hah? Hitut. Sia hitut. Sanu itu kait itu.
Duit. Nuki tah duit. Mamang meren hitut. Hah. Saya ngomongkan hitut, aing mah duit. Yo, terus yo. Tah, siapa bukan duit tuh, duit. Ku sia tah. Duit. Balas mesti membudak. Orang dek diberi duit. Ihi, tak jelas. Aing dek minta ke sia. Lain aing pada sia. Ih, ya Sering gocap. Bodoh. Tempalan. Gerak can ngopi yo. Ihi. Aing pusing aing makan kos kieu. Malah aing nu stres. Nyana lu baca sabinta. Loba. Tuh. Cek nyana loba, cek bekas loba. Duit, cek soal loba. Ulah 30. Gocap kan sering gocap. Oh, tuh kan nyana be. Bang sering gocap tuh. Lieur aing. Jelaskeun aku kumaha ya. Mau malah sia. Ngadol stres doang aing. Sia-sia aing boga batur budak. Padahal mah aing aya duit mah. Aturan 30. Gandeng aing ngaluarkeun duit teh. Ih, siapa pak? Aya. Jadi aing teu kacokot duit aing gara-gara si budak. Si budak bae seumur hidup. Oh gitu. Nyana nang gocap atuh he sing ngabagina. Lain gitu naon sih, gocap-gocap segala macem setan. Oh bener. Babi ngepet. Pantasnya Bung Mere cinta kebagian berang ho. Tuh dibagi banget sih begi kita jadi celana lepis habok ku lah. Males aing nembal ke siap. Woi, kemana sih ya? Tolol diberi duit embungun. Tadi jelma biru tah, baju biru. Aduh. Wih, orang gemebar ya gue benernya. Pan, masa orang dipalak malah diberi duit tuh? Atau malah orang pan anu untung jasa. Oh, tadi ayah Hansip dek bae ditipu. Tadi duitnya disiakan ya pan? Oh, Ya, pokoknya mah setan. Tah, iya ya budak anu kamari ngajorokeun aing. itu kurang kan? Tanya kapan? Tapi ini nyulik orang baik pan. Tanpa basa-basi langsung tumbang. Aduh. Kan, sekolah ngajar aing. Sia kamari ku aing ditolongan tah nyumput malah aing ge elu dijorokeun. Aduh, nyeri atuh kel. Oh, tampol-tampol baik. Nyeri sia. Saru aing ge nyeri kamari dijorokeun ku sia duaan. Ngomong lah. Aduh. Ya, bok sudah. Mampus habok. Sia ing gara-gara na. Panang sih pan. Pan sia dong ideuna. Tapi ngomong-ngomong gede nampaknya pan heesan. Ya. Nyeri aing. Kesialah. Aduh, capek. Paruyang. Nangan nu maling. Capek aing. Iya anu boga ge. Teh neangan. Masa kudu aing nu neangan. Capek. Diberain korban ya. Uyang aing, kapan ngijil manuk kitu. Ngomong deh kepengin gitu. Yang penting aing seboga HP. Lumayan aing. Ih. Ih mau paper aing. HP aing ieu mah, nu katinggalan di amben tadi. Keur aing ka jero imah. Jadah. Aing malak HP aing sorangan. Berarti nyan nu maling. Goblok.